itrati wa bial ibadamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Harus masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS kene. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita atukeun talak 3. Atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae henteu sarua jeung kos kitu bae eta atuh talak ieu. Namun naiki mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3 tau pasti ngadoakeun mudah-mudahan lo boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak hiji meureunnanan atuh loba ribut. Morga dua teu bisa ngajaga lisan lantaran teu ngararaji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga. Karena ya senian itu ribut-ribut acan mau kos di imah budak letikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun tuh boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna derek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garana seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun kewesi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha keur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui we kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya we mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae jeunna sana lengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan. Iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah
padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoheun mah atuh datang bae nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis mentak ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteunden we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus hantepkeun di deuleu saminggu hirup keneh di deuleu ti kajauhan di deuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu terus ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda Jawa Melayu engke ge bahasa Arab bae asli bahasa Arab mun mencoba-coba ge coba untuk percaya ini bahasa Arab atuh bapak ge bingung bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslina bahasa Arab nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya ba kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan nyana di dahar ta eta jadi geus ngeunah kitu bae nyana mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu binan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena nu mentak beusi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ya leutik batu ke abah gagedena ngeunaheun nyana geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh ieu urang kabiasaanna di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan parabana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh kumaha kebiasaan bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sabaraha urang orang Arab ge datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak-cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang bae urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kula ge mencoba kula ge barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tadi dahar segede kieu bener ngeunah Masya Allah barang saeutik gadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh tentunya mah beuki kabeh samin-samin beuki
kurang lamun ka ditu mah ka mana ga Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara sanganagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuletik mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleu main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya hoba ya pan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat teh ateul teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu baca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku hari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna lah teu bade mah seger amat hees full eta urusan awak tapi urusan batin mah lain kos du biasa orang salat subuh haju kaberangan asa nyeri hate sanajan hees mah meunang ti Gusti fadol Allah tah mah sebenarnya mah hees mah saha nu bisa nyeun hees du hese hees hudang lagi menang Allah hudang urang biasa salat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sekali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu mun teu ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah teu ngaji teh teu paruguh asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa tah bang deuk datang ka dina mah deuk ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok ngaji atuh di mana ulang nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi dicaritakeun naon tanyakeun ke akur ge di itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba
Jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan, jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin, minal kafirin, dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan. Nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara. Memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat, ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an. Bisa. Galamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti mah aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tukang macul. Kieu ieu supaya ka harti di lembur eta teh Islam, kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI, Pak di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam, eueuh Kristenan. Nah kami teu setuju. MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadah di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras, malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah kajahoan nih ke masyarakat usullah ka MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli tersebut. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat MUI, pinter MUI tak kos gitu tak. Eta tak jangkos gitu tak, kan ngeunaheun. Tuh dikasih contohan gitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tak, jadi orang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI
MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh, MUI. Tah eta kos kitu nya. Tah eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon en lapor, aya naon. Jadi seimbang. Sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan. Tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di dalam suara mayoritas. Jadi kumaha mayoritas, tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100%, atunyana dek ngabangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam model di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen, nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol eta sebenarnya mah, tapi geus kumaha nyana bae geus. Atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen, Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui. Di negara demokrasi mah kos kitu. Kan ngeunaheun tah. Aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu. Tinggal kitu bae tah. Pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, Pak, ini siapa ini? Apa namanya? Pimpinan proyeknya. Oh no, tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha? Tanyakeun, Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa? Untuk baca sholawat. Oh iya, nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel lu bantak dibagus-bagus ge atuh hotel karana ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Keur kula di Banjar tahun 80 genepan. Tah eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awewe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan tah lamun henteu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wih, eta mah malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula. Sadiakeun di hotel. Tah ieu negara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bolu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa. Ih, asup ka hotel teh mantak betah. Pan make ieu tuh, itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananana. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karitu. Komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna. Tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya. Engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu. Tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganana coba ge. Wah, mungkin ka sisi Islam. Nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beuli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun ke ka ditu anu mantak
Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabid-abidah ka marhaban tepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus daek marhaba teu pareun tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agamana hungkul pelaksanaana nama teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah na ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat eta teh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun artina alkitab si jal perang mah mun kitu si jalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang terus kabelah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleuh awewe garulis bahkan neuleuh nu make gelang neuleuh nu make kongkorong neuleuh nu make kitu cincin dan lain sebagainya nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera kuning mulai geus goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah
aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib ku ari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres tak kajen kumaha ge santri moal betah ngaji mual tentrem tarenggesan teh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus nu bas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena ka dituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal lain nu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 bebeja ka kiaina kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah sabodo sia wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya balik heula juga pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu kaluarkeun sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap bae tah coba sakola mah teu mayar teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi arti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian ku kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab naon dunia jerona malah dikutuknya nata ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya sapina ya takrib ya riyad ya fatul mu'in ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terasa terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ini pemasukan ngan sakieu teu bisa melebari tanah aduh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salapa teu boga pikiran kos kitu kieu salap dek kabeli dek kitu bae mobil dek aya dek eueuh katu kitu bae nya santri dek pinter dek teu bodoh bae nya bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha-kumahana kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondok keneh heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng ya leuleuh anak datang minta beas bae lah kumaha kadituna kumaha nyana bae lah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta wih atuh anak Mang Haji teh cek jangan
mulai tatangan boga anak paraun dari ka mana kan aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Ki Haji jual mahal blon tuh Ki Haji itu santri mah beda. Oh gerak 5 tahun balik ka imah nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun anu kuliah aya nu maot moal digerokeun santri bari digerokeun iya dia si Edi mah kuna itu mah anu pae pang mandiankeun sial giliran mandian ka aing tapi tetep bae santri mah biasa bae deuk salah deuk bener di pandian we kunya ayo geus tangtungkeun kunya mandi tangtung sia oh itu tenangnya na pede bae santri mah namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba omong Masya Allah santri mah pede bae bungkus beres pandian geus beres pandian bungkus deuk salah deuk bener pokona kitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah ai datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokona siam pan teu mondok mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah geus saya kerja jadi supir bae salah dan terus beres salateun jadi usaha saja nah ente betan menjadi imam tenang geus eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu ayeuna balik kan kunaon deuk malam rasulan coba hadiah puji ai tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA dia moal ceng sia aya di imah teu panghadiah puji gede mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah dituna ge teh bemis cicing di imah ge lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun meureunnanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga beta mah mas santren ahli sorga tah mah geus pokona nyana mah tah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh kican mutlak santri mah geus mutlak kana geus paeh jada mah keur masantren sanajan keur di imah status masantren geus moal dihisab deui sorga bae nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan jimian abin wa amidan muktian mutasabiban eueuh pelaksanaanna ya biqatlil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, tapi pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap dia lepisah. Nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh ya diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar
bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guro abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin mentak ngeri oge masyaallah karim nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga nah ieu ngaranna KB tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na tah tergantung kumaha tujuanana kumaha elatna lamun aya awewe lemah fisikna kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganna cilaka dirina atawa cilaka orokna nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna atawa aya panyakitan dina rahimna lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos gitu tamah tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2 nah kuari di KB emang kunaon sok sieun henteu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos gitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 tilu KB emang kunaon lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar bae sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus bae antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah tiis asana kana hate eleh kotok rintik mah lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah Islam teh teu kuat kos kitu kuat mantak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika saeutik masyarakatna tapi nyana dek nyerang Indonesia endap-endapan dapat emang kumaha ye atuh sieun rayap loba jasa henteu kudu di perangan mbak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika di kadijakeun ti kelebuhnya na kadieu ku ngambece kiih si mbak ge geus pupuringisan pan ku loba-lobana ieu ku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan Cina teh diperhitungkeun ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat tapi Yordan setik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantak terus urang mah ulah KB maning kabehkeun bae geus wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat bikot limratin ngabunuh awewe wala bikot sabin budak letik harobi ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak letik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyanalah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika
perang jeung Amerika perang ya jeung Indonesia kemudian dibunuh sasahan lagi henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari Amerika ya kafir harobi wabagi jeung anu lacut jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin jelema nu ngarusak dibunuh kurang salah jelema ngarusak tatanan negara ngarusak tatanan manusia ye kemudian anarkis disebut nate dibunuh masalah tah mokos kitu keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai ku ari di Deule di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu bagian soil teu kena sanksi andai kata kurang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tah kos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatan berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsung ge jadi teh kos kitu mah muktasin minhu ajujeng nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya nak kena kisos geus wala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun kaul rasul wa hiya kaziharin percis kos diharba lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia teu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga urang maut husnul khotimah wallahu a'lam bissawab.